Al-Fatihah. Lawaneun jang. Usuluka ilallahi muhun eta ari nepi na anjeun ilallahi ka Gusti Allah, anjeun nepi ka Allah. Alladzi yushiru ilaihi ahlu hadhihi thariqah. Alladzi wusul yushiru anu isyarah ilaihi kana ladzi saha ahlu hadhihi thariqati ahli ieu tarekat. Tarekat mana itu aja nu diaji ku urang. Tarekat Syadziliyah. Marji Ibnu Athaillah teh muridna Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi teh muridna Abul Hasan Asy-Syadzili anu ngagaduhan thariqah Syadziliyah. Ari nepi na anjeun ka Allah gitu pan masuk ayalin bahasa wusul geuning wawas masuk dipoyok ku batur nya tawas aya santri wusul masuk dipake ngece nya ku batur urang mah diece ge seuri we nu diece seuri teh wali eta teh teh karasanya tos jaranten wali itu paya dihina seuri wali we geus kitu. Acan itu normal dihina seuri balas normalnya. Balas normal. Keun. Ye jang ulah ngece tingkah hate batur da urang mah teu lalajokan hate batur. Oh ya eta manusia saepan wae. Wallah cenah ngaji tauhid dulu eta. Allah innalillahi wa inna ilaihi. Asih nyebut kalah melawan menang li. Itu aja. Ulah sok sesepan teh nyangkana teh batur ngaji tauhid teh hatena teh teu leumpang we. Nyangkana teh batur ngaji tauhid teh salah we. Asa aing we nupang bener. Tebihkeun. Sing husnudon. Sing husnudon ulah kena-kenaan min asa pangpin ulah. Halah, ulah boga asa diri pangpinter. Ada langit di atas langit. Era ulah kikitu. Era khalaqallahul ilma lil amal la lil mujadalah. Allah ngadamel ilmu lil amali pikeun diamalkeun la lil mukhasamah wal jidal. Lain pikeun memusuhan jeung papaseaan. Lain ke debat, mujadalah ngadebat batur, ngahina batur, ngece batur. Sanes kasep, sanes gitu. Isi, atuh isi. Kade teu kenging kitu. Tantenannya ka ulama-ulama sepuh nepi ka wani moyo. Nepi ka aya kan awas cenah teh aya cabe beureum. Cabe lada cenah deui. Eta ngareceh nanti gitu kecibana. Uing anyar kawin inget teh. Awas cenah aya minantuna cabe lada cenah astagfirullah. Aing geus hayang ngarontok we teh hayang ngarontok ieu. Tapi inget kan Mbah, diece ge seuri we gitu. Detik tadi ge nu diece seuri teh saya teh. Ini Mang Dani atau jadi wali Mang Dani atau aduh sakacida-cida ting tuh nanya ke batur pepoyok ulah pepoyok
Ya, wusul ka Allah, nepi ka Allah teh jang tadi dia dijelaskeun aja. Ainu wusul teh nu nepi ya. Ya, erek ditarima kumaha amal urang lamun teu nepi ka Gusti. Tak gitu, mata kudu diberangkatkeun amal teh ka Allah. Kudu nepi ya. Mata Bang Papai. Nu diganyar eta teh amal nu ditarima. Amal nu ditarima teh amal anu wusul anu tepi. Ari nu tepi teh anu lempang nu imit. Mata kitab ieu teh jang bahasana oge dihitobkeunana ieu teh ditujukeunana ayuhal murid. Hei jalma-jalma nu hatena harayang wusul ka Allah. Tadi dia dijelaskeun wusul ka Allah. Berarti hayang wusul nu hayang kabagi dua. Aya nu hayang bener, aya nu hayang bohong. Nu hayang bahasa Arabna murid, bener ngaranna sodik. Bohong ngaranna kadhib, matak murid itu dua, aya murid sodik, aya murid kadzib. Aya murid kadzib mah nangko hayang tapi teu leumpang. Jadi murid sodik mah hayang bari leumpang. Ya, cak-cak ning aya hayang teu leumpang mah gore, komo teu gableg ka hayang. Sok aya peribahasa jelema lah urang mah ibadah payah sawe urusan diterima jeung teu kumaha Allah. Ini hipu tang ngomongnya. Nguruskeun diterima ibadah teu kudu diurus bagian Allah urang mah poe ibadah sawe cenah. Atuh kapan maneh teh aya hatean. Kapan anu ditarima teh anu hatena nepi eukeun migawe amal hatena leumpang nepi gitu. Mata kaya fikih ilmun yusahihu ta'atan, aya akidah, aya ilmu tauhid ilmun yusahihu aqidatan, aya ilmu tasawuf gitu pan eta teh muzakkiyal qalbi, ilmu keur ngabersihkeun kana hate. Sudahnya ari wiridanana ngaji dohir mengaji fikih aja tauhid ngan saukur jadi bacaan teu pernah didalami dijadikan bacaan we hungkul referensi keur pidato teh kitu nya. Jadi ngaji-ngaji kitab tasawuf teh referensi supaya bisa menyebatkeun kamakola pi kitab anu pi halaman saanu menerima pi kitab anu pi kitab sanes didamel referensi keun mising teu disebutkeun kitabna ge tapi urang teu neuleuh mah. Insyaallah mal popoyo kabatul. Itu aja. Jadi nu hayang leumpang, nu leumpang nepi, nu nepi ditarima, nu ditarima nu digawe. Aya ilmu nganterkeun kana sah, aya ilmu nu nganterkeun kana makbulah, aya ilmu nu nganterkeun kana makjuroh. Ilmu nu nganterkeun kana sahna amal ilmu fikih, ilmu nu nganterkeun kana ditarimana amal tasawuf, ilmu nu nganterkeun kana diganyarna amal tauhid. 27 ganjaran. Tinggal aja 27 ganjaran nu berjamaah. Oh nyis aing menang 27. Da aing nu berjamaah, aing nu berjamaah. Lain 27 ganjaran, 27 geniran. Lain diganyar, jangan sabab ngaku aing nu diganyar, manu teu ngaku aing. Tauhid bagianna sabab dina hatena aya akidah wahdaniyat fil af'al la fa'ila illallah wa nu boga gawe kecuali Gusti. Aing berjamaah dibisakeun ku Allah. Ieu mah katempo aing sakali berjamaah 27 dikalikeun kana 5 walah. Isuk-isuk duha penting tahajud dalangnya sih surgaeun. Papagi jeung batur anu tarapati bermunaraka. Eta jelema edan-edan teuing deun. Ulah kitu set. Gitu deh. Naon ari wusul ka Allah teh kasep usuluka ilal ilmi bihi.
Usuluka eta nepina anjeun ilal ilmi nepi ka nyaho bihi ka Allah. Nu disebutkeun wusul ka Allah teh nepina hate nyaho ka Gusti ye. Urang ti imah. Tos dugi teu acan jang kalapang atos eta mah hisi eta mah nya. Nah, jadi nepi ka Allah teh udah dibayangkeun jiga nepi ka lapang lain. Nepi ka nyaho hate ka Allah, nepi ka Allah ikitu mah diakurkeun jeung lapang bangsa hisi Allah mah da kapan lain hisi. Tah de lain jirim lain jisim lapang mah jirim gitu ya. Jadi nepi ka Allah mah hate nepi ka nyaho contoh. Kumaha ieu hate nepi ka nyaho ka Allah. Hadis Nabi we nya meh kuat ya dalilna. Man arofa nafsahu singkat aja. Jalema nyaho ka diri. Geus nyaho ka diri tinggal dijawabna arofa romo teu ku yaripunya ku fi'il madi deui ieu kudu kaharti ari ku fi'il madi teh eta teh maknana tah ku kilku jadi ngalogatna kieu mun bener geus nyaho ka diri pasti arofa pasti nyaho ka Gusti Allah lain abang susu kumaha nyaho ka diri aya we geuning dina Johar Tauhid aya ja pangzur ila nafsika summan tinggal heupeung geus sakitunya ulah kena katalar aduh pangdur ningali anjeun ila nafsika ngan kudu ka hati ningali bari mikir teh ningali nalin ku mata kepala tapi ku mata hate kumaha ningali ka diri ku mata hate tapakuran diri urang memeh aya eueuh teulah mun tadina eueuh ayeuna aya jieun jawabna di hareup tajid bihi sonan nemukeun anjeun ku ayana anjeun yen ayeun aya teh sonan ieu teh dada mun ieu dada melan pasti aya nu tah nu ngadamel teh zat nu dijenengan Gusti jika kitu eta teh wusul tukang dagang menang untung dina dagang di tapakuran untung memeh aya eueuh mun tadina eueuh ayeuna aya nu ngayakeun tah nu ngayakeun teh zat nu dingaranan Gusti mana eta nu nyieun untung dina dagang tekelin di luhur ieu mah Isra Mi'raj nerangkeun kok itu tuh Allah kok itu nabi teh Mi'rajna ku Mi'raj pangijeng Allah mun Mi'rajna nabi ka luhur ngamujasimahkeun atuh ngajisimkeun ka Allah takwileun eta bade tafwid mah ngan mun bade tafwid warum tanjihan kuduna ja anjeun kana ngaberesihkeun Allah tina pirang-pirang sifat nu teu layak pikeun Gusti Allah kudu kitu aya keneh nu bebeakan nyalahkeun nerangkeun Isra Mi'raj nyalahkeun aduh ulah waka nyalahkeun juragan mending keneh hayu urang diskusi bari mawa kopi beuki ngaroko bari ngaroko ulah waka nyalahkeun bisa jadi fitnah hawatos anu bararodo ngauhulung itu mana anu bener jangan silih salahkeun itu jadi lain nyalahkeun Mi'raj ka luhur mangga bade tapid ka luhur mangga ngan ulah sote nyangka Allah aya di luhur pedah ku Mi'raj nabi teh pepenak jeung Gusti Allah sedengkeun Allah kasifatan ku qiyamuhu bina ari qiyamu bina teh pangoniun anil mahal teu butuh kana tempat kapan luhur mah tempat Allah mah lain butuh kana tempat aya ge tempat butuheun ka Gusti luhur ayana butuh ka Allah hanap ayana butuh ka Allah hareup tukang ayana butuheun ka Allah matak Allah mah muhitum bi jami'il lukot ngaliputan ka sakabeh makhluk paingan geuning Allah teu di luhur teu di hanap teu di hareup teu di tukang teu di wetan teu di katuhu nya mejeuna atuh da wetan kulon katuhu kaler kidul ogenan kabeh karungkuk ku akbarna Gusti mata disebut teh Allahu akbar Allah ayeuna mangin contoh madrasah akbar kurang di jero naon ieu ya pangnunjukeun i mana madrasah arek nunjuk ka luhur nu didiukan ge naon madrasah arek nunjuk ka hareup tukangeun ge naon madrasah arek nunjuk ka katuhu padahal kenceun ge naon
jawaban nu leuwih tepat imana madrasah ieu bahasa Arabna hadza ari hadza isyarah kana tempat anu deukeut. Matak cek Allah nahnu aqrabu ilaika min hablil warid. Aing leuwih deukeut ka maneh tinimbang urat beuheung ya. Genggerong. Cenah bisa jadi ittihad gitu mau jeung hulul Allah. Mending ngaji heula we ulah nyebutkeun ittihad jeung hulul ka bacut. Wakang hukuman ittihad jeung hulul asige. Jadi nu disebutkeun nepi ka Allah teh nepi hate nyaho ka Gusti Allah. Ka mana jalanna heurup anu katempuh diri we diri ngaca nepi ka jadi jalan marifat ka Gusti. Iim tas ngaca usul ke Allah iim ngacana teh gitu. Itu usulna ka Gusti ieu mah usul ngaca nepi kana jarawat udahnya. Gitu. Jadi ngaca teh usul ke Allah iim nu usulna hate nyaho ka Allah ai ila musyahadatihi tegasna kana nyaksi ka Allah bi aini basiratika kalawan panon hate anjeun musyahadatan kalawan nyaksi tugni ka anu nyugihkeun musyahadah ka anjeun ani dalili teu butuh kana dalil wal burhan jeung tegasna dalil tuh matak aya nu musyahadah ka Allah usul teh manana aja aya nu nepi ka Allah teh ngaliwatan da matak ilmu teh geuningan yakin teh geuning aya ilmil yakin aya ainul ayah hakul ya gitu. Kantos Den serius Den lah serius Den serius Den ya contoh ilmu yakin jangan bisa teka hati apal Mekah apal menyatunya Mekah sete yakin Mekah ayah yakin ngajaran can ke Mekah acan tapi yakin Mekah aya bisa yakin kunaon dalil naon dalilna saban tahun tetangga ke Arab bari bawa korma malah video call tuh hareupeun onta yakin Mekah teh naon sanajan urangna can ngajaran ka mana ngaranna ilmu yakin jadi urang teh ka Allah can nepi tapi yakin karena ayana Gusti ngaliwatan dalil disebut ahli dzahir. Simpel jangan teu kudu hese. Aya nu musyahadah mah jangan nu musyahadah ini ka Mekah. Sub ka tanah haram. Mamnuul Yahud, dilarang Yahudi arasup ka dinya tanah haram. Matak sakurilingna Masjidil Haram, tengah-tengahna aya ka Ka'bah. Urang asup di eueuh nu katempo taneuh iwalti tanah haram Masjidil Haram jelema nyaksi ka Gusti eueuh nu kasaksi iwalti Gusti disebutna hakul tah gitu hakul ya gini kaharti teu kaharti kudu kaharti teu kaharti tuluy ngaji itu artos deh naon cenah teh lah aing hageuk ceritanya naon wa yu'abbaru andalika ala ilmu bil musyahadah wa bi ilmil yakini bitajalli wa bil faidhi rohaniyi wa panjang isu wallahu alam.